Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Hari Minggu enaknya kemana ya? Ke Brigip gitu, jajan atau ke Cimol gitu? Nongkrong di tangganya sambil godain supir angkot. Atau beli bulu mata ya? Kan bulu mata Ratna hilang satu. Ratna, kernaon eta maneh teh? Bu Haji ini, Ratna mah lagi nyapu. Biasa, wanita idaman mertua. Idaman mertua mah atuh anu loba duit maneh teh Ratna. Ngan kernaon ieu maneh ditinggali-tinggali teh meuni jiga baju kotor. Maksud lo? Maneh mah sarua jiga baju kotor. Cicing di imah. Tinggal Bu Haji atuh olahraga. Jika Ibu Haji atuh Ratna tinggal itu pagi-pagi teh keluar olahraga. Tuh, olahraga Ibu Haji mah. Iya terserah Bu Haji weh. Tapi Bu Haji kenapa sih nggak pernah kumpulan Bang Emo gitu, jarang kumpulannya? Nggak punya uang ya? Hei, sok sembarangan gitu kayak Ibu Haji tehnya. Sakitu Ibu Haji mah benghar ya, benghar lagi 7 turunan. Bu Haji turunan ke 8. Terus kenapa atuh nggak ikut kumpulan? Bu Haji teh hoream ningali banget maneh. Idih mulutnya Ratna colok pakai sapu geraya. Heureuy we atuh maneh teh Ratna. Ngan bejana ieu si sanggul badag eta miluan Bang Emok, bener? Siapa ini teh yang sanggulnya badag? Perasaan Anda ada yang sanggulnya badag mah? Lain Ibu Haji atuh Ratna, maneh teh Ibu Haji mah sanggulna ge teu badag. Terus yang di atas hulumu apa itu? Sarang tawon. Lain atuh Ratna, ieu mah lain sarang tawon atau ari sarang tawon make nyeureun kana banget Ibu Haji. Ieu mah ngaranna ge jambul. Oh gitu, kirain Ratna sarang tawon. Soalnya bunu ya teh nah hajing jadi ngabahas sanggul Ibu Haji ya teh. Jadi kumaha Ratna? Kumaha apa sih mending gak jelas pisan Haji teh? Eta si sanggul badag bener eta teh miluan Bang Emo. Siapa ini teh maksudnya? Tukang es teh. Tah eta heueuh si eta tukang es teh. Tadi atuh ngomong gitu tukang es teh, bukan sanggul badag. Apa sih? Iya dia mah ikutan Bang Emo, kenapa gitu? Henteu teu kunaon kan jadi alus ya atuhnya ari kitu mah. Maksudnya? Maksud Bu Haji teh alus eta si es teh miluan Bang Emok. Jadi pan lamun Ibu Haji teu mayar Bang Emok tehnya anu ngarentengna loba jadi mengurangi ban anggota, bener henteu? Henteu lah, angger we skeun anggota ari kitu carana mah. Karunya tuh si Bunda sok mamayarkeun Ibu Haji. Nyangga satu Ibu Haji tiba nanya, mangga. Mau kemana ini? Nggak akan dilanjutin ini kita ngobrolnya? Moal gitu geuning Ibu Haji mah. Dasar beban Bang Emok. Salah. Neng, si Ica teh bener teh sih ada open house teh? Ya, bener-bener. Tapi open house teh naon, Min? Mana dibuka gitu? Lain open house teh artinya syukuran. Untuk salah sih ya teh. Oh, syukuran. Tapi lainnya syukuran mah thank you. Lain atuh ini ada thank you mah artinya terima kasih. Oh, yang bener meren mata ngajak oge. Tapi ya, emang si Ica teh boga duit gitu nih? Ya boga meren mata kita oge. Komo meni sok ngaremekeun batur wae taun teh. Teu menang kitu Jasmine. Ya bisi weh. Si Ica nelfon. Halo Ica. Halo Ning, kamu gimana cari info ke rumah Ica ini teh? Hah? Kumaha? Halo Ning, jadi apa? Kumaha, Ca? Teh jangan ngomongin. Ning. Weakeun meni teu jelas kieu mana mah ngomong teh. Naon cenah ning cik si Ica? Teuing teu puguh. Tah ieu si Icang WA. Ngoe naon ning? Karena tuh Jasmine meni sabar kamu teh. Halo guys, hari ini open house di rumah Ica jam 1 siang cenah. Oh geus lohor. Oh, kamu kan itu mal? Teuing sih, neng mah kumaha kamu weh? Nah, jeung kumaha aku ari taun teh? Kan kamu anu mana pagi geudeung si Ica. Aku ge kumaha kamu weh? Nah, kumaha aku ieu teh? Iya teh bukan mah kumaha kamu weh, aku mah. Nah, gitu. Oh, kamu mah embungnya. Naon sih? Teu oge. Berarti hayang atuh ari kitu mah. Ya, iya belum sih. Tuh kan kamu mah embung. Ya enggak sih bae neng ge mal indit mun ditanya ku si Ica cenah. Neng, nah teu indit ka open house imah Ica da. Si Jasmine embung jadi neng ge embung gitu. Nah jadi ka aku eta teh. Kan kamu anu embung indit naga ini mah pan kumaha kamu? Kumaha Jasmine? Yang satu hayu meni. Tah, gitu atuh. Iya, macan teh can kapanggih?
kumaha mun ngencar ka dieu meuni hariwang kieu ibu Erna sararieun. Hah, itu Bu Erna lembang teh kalau kan ninggali HP geura. Kadena brak Bu Erna. Nah Bu Erna jeung di desa gala ya teh. Imah Bu Erna kalewat. Aduh. Matakna tuh Bu Erna ari lempang teh ningali jalanan kana HP we. Meni fokus-fokus teh emang enaon dina HP teh. Iya mama neng berita anu macan teh geuning can kapanggih. Aduh. Macan tutul anu di Lembang teh lain eta teh Bu Erna. Nu eta. Bijana tehnya kabuna teh ka daerah Gunung Tangkuban Parahu. Rek balik meureun mata kitu ge Bu Erna ari ka Gunung Tangkuban Parahu mah pan meureun habitatna di dinya. Oh kitu eta teh. Emang si macan teh lemburna di Gunung Tangkuban Parahu kitu. Menya. Ayo naon eta ibu-ibu? Tah dulurna datang geuning sok tanyakeun Bu Erna. Dulur saha mah neng ieu teh? Dulur macan anu kabur bunda apa nu leungit teh macan tutul. Ieu bunda totot. Manya, abang baju bunda iya meureunnya. Totot di sarakeun jeung ieu jeung macan. Manya aya macan ninggalon Bang Emok eta nah. Manya. Ngan ieu teh macan teh can kapanggih? Acan bunda, bejana mah nya eta teh kabur teh ka daerah Gunung Tangkuban Parahu. Bu Erna mah sieun turun we eta ka dieu si macan teh. Mangka ning meureun si macan teh can dahar meureun nya geus mang poe-poe eta can dahar. Teu kudu hariwang Bu Erna pan aya ieu seblak bunda ieu teh. Jadi mun macanna lapar tinggal beres seblak we masalah beres. Nya. Heueuh we da macanna mamah cantik meureun nya. Apan ieu mah atuh macanna ge sato bunda. Mun kitu mah kumaha atuh urang parabkeun we Bu Haji da percuma aya ge nya. Bu Haji mah tarima angsuran, ngadon direnteng we mah nya jadi urang parabkeun we. Nya entong atuh bunda karunya engke macanna lamun kitu mah. Karunya kumaha eta Bu Erna? Lamun eta si macan kitu nya nyapluk Bu Haji kete karunya geus kabeureuyan ku sanggul. Menya. Mun kabeureuyan mah bere ieu we Bu Erna sanggul dikupul-kupul gitu. Terbalik ya mah ibu-ibu teh nya. Yang geus ari kitu mah Bu Erna mulang heula nya. Mangga. Di kamana Bu Erna ieu teh? Dikepeuh sanggul bunda jang macan eta bisi kabeureuyan pan ku sanggul Bu Haji. Hayu. Aduh. Tong poho Bu Erna perlukan uyah bengunang Menira resep teh nya ari ngalonyeng Bu Haji teh Neng, bunda rek curhat ya teh. Curhat naon ya teh bunda? Jadi kieu neng. Jigana namanya ieu mah jigana bunda teh moal miluan di Bang Emok. Nah, kitu eta teh bunda, seorang bunda moal miluan Bang Emok deui. Naon eta masalah jeung Neng Emok? Henteu da masalah jeung Neng Emok mah bunda mah bawa Neng. Terus masalahna jeung saha teh eta teh Bu Erna? Jeung si Ratna apa jeung Bu Haji? Masalah bukan nama bunda mah menya. Har, kunaon si bunda teh nya kaos kitu teu pararuguh eta teh? Kudu ditanyakeun ka Neng Emok ieu mah beunang Neng apa si bunda kunaon? Yasmin, kijam sakieu geuning. Hayu atuh kayak masih Ica teh ya. Korem nih di dieu. Neng, lain geura dahar kijam sakieu. Moal mah Neng mah moal dahar. Nah, bet moal dahar sagala eta teh. Itu memang geus masak dencis. Apaan ieu mah Neng teh dititah si Ica ka imahna. Soalnya cenah dek aya syukuran di imahna teh. Dek aya syukurannya? Nah, mama teu apal. Teu ondang-ondang gitu eta si Mo Uyuna. Da ieu mah syukuran lagi kecil-kecilan mah da ukur Neng jeung si Jasmine hungkul da ondang lagi. Oh, kitu nya geus teh kitu mah. Hayu mina orang berangkat. Mau makan dulu kita teh Neng. Moal, apaan di masih Ica ge bener aya makan-makan Jasmine syukuran teh. Manya hulang-hulang hungkul. Meni mama kamu itu udah masak dencis kasihan. Harus dimakan itu makanan kesukaan aku. Sawap yuk. Meni kayak dewe dahar mah atuh. Udah mau dibeakeun ku si mama oge. Hayu kayak masih Ica. Meni budak teh Kemana ya si Neng sama si Jasmine kok belum datang? Pada gak mau kita datang ke open house-nya rumah Ica. Neng, kamu tinggal lawinya. Nah, gitu Min. Tekuat aku mah yang ngawal panas tangguh cuma kamu tinggal. Yeay, si Jasmine-nya meni dari imah si Ica gede biar dahar. Meureun. Mereka teh embung gitu datang ke imah Ica ke open house. Padahal Ica teh geus mulai daharun menila lembaran. Assalamualaikum, Ica. Neng kamu akhirnya datang juga geuning. Ica teh udah nungguin kamu dari kemarin. Meni lebay Ica. Si Jasmine mana Neng? Nah enggak bareng kamu ini teh. Dia enggak akan kesini gitu. Eta Jasmine teh kayak mana heula, kayak nyusul cenah ka dieu. Oh gitu. Tapi dia mau kesini enggak? Ka dieu sih juga nama Ca. Tapi ting sih. Assalamualaikum. Itu si Jasmine datang, Ca? Jawab heula kamu teh salamna Neng Nong. Oh iya, Waalaikumsalam Jasmine. Tah kita tuh kamu teh. Jadi ini kita di titah teh mau nanaonan, Ca. Ya kan Ica teh open house, Min.
Apal tage, tapi kita teh di sini ya mau ngapain aja gitu agendanya gitu. Gimana sih? Mau ngapain aja? Ya kita maunya ngobrol-ngobrol we, terus nanti kita makan-makan gitu. Oh gitu. Nih kami. Jasmine ini kamu temen kawas gitu. Tapi Ican ini kamu mana? Oh nenek Ica mah ya nenek lagi ngajar senam di desa 12 gitu. Nah di desa ada di puskesmas yang ngajar senam nate ini kamu maca. Kalau di puskesmas mah setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Nah kalau Sabtu Minggu di desa, kalau berarti kami Jumat libur. Nah nanti di puskesmas KB atau di desa KB? Pindah-pindah gitu? Ya kan, namun di puskesmas mah setiap hari Sabtu Minggu na tutup. Lamun di desa mah hari-hari biasa nanti ayah nu bagi-bagi bansos gitulah. Oh gitu ya teh. Padahal mahnya Ica sekeneng mah mending di desa we eta si non nenek kamu ngajar senam nate. Jadi kieu ceritana teh lamun anu nyokot bansos kudu senam heula mun teu senam moal dibere eta na bansosna. Weda anu nyokot bansos teh anak muda sakitu nini hungkul dititah heula senam hayang potong kamu teh tulangna. Nya moal atuh Jasmine eta nini si Ica ge sehat-sehat aja geuning jag-jag waringkas. Tapi udah nenek Ica mah minum susu kuda liar, matakna kuat, sehat, bugar. Kadang ada sebak tulang. Deharina mana ieu teh Ica ih? Oh ini ada ini satu ewang. Tersalah eta teh Ica anu kitu hungkul ini teh real perfect. Iya mah makanan pembuka meureun Jasmine. Masih aya keneh kan dahareuna engke Ca ieu mah pembuka hungkul. Wah, dengan cuman ada ini aja. Soalnya Ica teh bansosna can keluar, terus Ica kan tengah rongsok ayeuna mah. Jadi teu boga di duit. Iya mah atuh lain makan-makan Ica ngaranna tapi mikin. Masih? Ya dah gimana lagi atuh. Ini aja we atuh yang ngapa-ngapa hiji ewang. Tengah nih nyogi mah aku dari masih neng dah jeung dentist. Hayu neng balik ah. Hayu min ah. Neng mau kemana nah pergi? Dek dahar. Ica mila atuh Ica ge lapar da can dahar. Dih, gitu geuning Ibu Haji mah. Hah, dasar betul. Mau kemana ini nggak akan jalan nongkrong di tangganya sambil godain. Hei. Makan. Kul kamari ku aku tinggal di punya ini tersenau ini sih nganggo mun itu tah senam saha yang tak foto bisa foto jangan kumaha cenanya ieu mah cantai can kapangi dah oh masalah bukan mah masuk ini kan teh jadi mun macana lapar tinggal beres sebran kunaon cenanya si bunda teh jeung punduh sanon meni meni rada sepi cal meni rada sepi naon macan tutul teh eta non buat cek bareng non hari tuh Bu Erna ngelembang teh ya teh nah hajeng jadi ngabahas sanggul Bu Haji kumaha ya naon lain atuh ratna ieu mah lain sanggul lain lain atuh ratna ieu mah lain sarang taon atuh aya sarang taon mangke nyeureud karena beungeut Ibu Haji jadi lain maksudna teh sarua kitu juga baju kotor gitu. Maksud Ibu Haji teh sarua kitu mana mah jiga baju kotor. Cicing deui mah. Lain lain aturatna ieu mah lain lain aturatna ieu mah lain sarang taon eta teh sok sembarangan wae. Ieu mah ngaranna ge. Ya tuh enggak mau aku Neng. Neng, ada si Ica teh bener tuh sih ada syukur Kalian nanti. Apa nih misi apa nih si Mas sok? Apa nih masih Ica ge dahar-dahar meureun? Si Ica nelpon. Jadi halo. Nya boga meureun mata kitu oge, komo mending sok ngaremekeun batur ada teh Jasmine. Nanti kalau Jasmine udah duduk. Nyamu tuh Jasmine eta nenek si Ica geuning jag-jag waringkas kertara harja eta sehat
Jawab heula kamu teh. Noh. Gue nih. Hah? Salah nggak? Enggak. Heeh, weda anu nyokot bansos teh. 2 3. Heeh, weda anu nyokot bansos teh anak muda hungkul sakitu nini hungkul nyokot nage mun dititas 6 heula sakitu sok